Kamana budak tehnya si Otong teh? Otong! Otong! Ada apa mau Tong lagi main? Cepetan Tong mandi, terus ngaji. Apaan sih? Mandi-mandi. Dingin juga. Ih, dingin-dingin, cepetan mandi, terus ngaji. Kalau nggak mau, awas dilaporin sama Pak Dedi. Dedi. Pak Dedi siapa? Belum tahu, Bapak Gubernur, Bapak Aing. Yo, video na aya siawang tembongkeun nya. Mana? Mana Mama? Nih lihat nih, anak yang gak nurut, males mandi, males sekolah, nanti dijemput ku Bapak Gubernur, dibawa ke barak militer. Hei, ayo siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya? Ayo, ayo sobat, ayo nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti, ya, awas. Ih takut. Ya udah Tong mau mandi dulu, nanti ngaji. Misalnya Tong takut sama Bapak Gubernur. Tong mandi dulu ya. Yes. Alhamdulillah, ampun oge ya Bapak Gubernur teh. Yes. Alhamdulillah si Otong ayeuna mah geus daekeun mandi terus indit ngaos ieu teh. Ngan ieu buruan mani balata kieu loba runtak kieu. Ka mana si teteh teh nya? Teteh, teh. Naon mah? Naon? Tempo tuh buruan ting balata kitu, lain sesapu atuh. Kumaha boga perawan teh? Teu mah dah kadang-kadang kewe tuh sore lah, geus gampang. Gampang ari dititah teh. Yo, jadi parawan teh kudu sing rapi, kudu sing bersih, sing daek bebersih teh. Me boga kabogo kasep. Teu nurut mah erek deui dilaporkan ku Pak Dedi. Pak Dedi Bapak Aing. Ya nya tuh Pak Dedi Bapak Aing. Yo, cek Pak Dedi oge. Kudu nurut ka kolot teh, kudu menjaga kebersihan oge gitu. Mun teu nurut ke peraturan Bapak Aing teh, erek dibawa ke barak militer. Eueuh teu mah enak bade sasapu. Ya ho, atuh kudu kitu. Ai embung dibawa ke barak militer mah. Sing bersihnya sesapuna. Ya teu mah ge bakalan bersih sakno dilaporkeun ka Pak Dedi nya. Tah gitu. Ai daek bebersih mah moal dilaporkeun ku mama oge ka Pak Dedi teh. Mujarab oge. Terima kasih Pak Dedi. Tapi ngomong-ngomong salaki urang aya di mana? Boa-boa hees kene nya. Ieu teh. La ilaha illallah, sugan teh ka mana? Ai heug teh sare kene geuning. Ye, jalma nu kieu ieu teh nu kudu dilaporkeun mah. Batur mah geus ka mana mending geus usaha geus balik deui. Ieu mah masih hees we jeung hees. Hudang. Ieu mah kunaon nya hees wae geus beurang kieu teh. Tunduh keneh atuh mala. Tunduh naon da geus beurang ayeuna teh. Batur mah tos ka mana mending. Ye, jalma nu kieu kudu dilaporkeun mah. Mun budak mah dibawa ke barak militer, iya mah ku Dedi teh kudu dibawa ke Nusa Kambangan yo. Pak Dedi yo lapor yo salaki urang hees we berang kene oge yo. Pak Dedi saha malah ngeberebet wae ngomong teh Pak Dedi melukana teh sieun urang teh ku Pak Dedi teh Pak Dedi saha? Pak Dedi saha teu apal eta Pak Dedi Pak Gubernur Bapak Aing. Atuh syukur aya Pak Dedi mah sugan we dibere sepeda.
eta kalaka sare deui geuning, lain kalaka gerajung indit ieu mah sepeda deui, boro-boro erek dibere sepeda malah dibawa ke Nusa Kambangan. Dibawakan Nusa Kambangan. Ya heeh, jalma kawas kitu mah me dibawakan Nusa Kambangan, dikeum ta, disiksa ta, sugan we me jadi daekan teu kedul deui. Ih, ulah dilaporkeun atuh malah. Atuh lah urang rek mandi, rek ojek lah. Sieun asa tong dilaporkeun. Ya heeh atuh, kudu kitu ta, kudu daekan. Sok, kuatkeun. Aduh, aing euy. Bisi dikulub cenah cek ku si malah di Nusa Kambangan. Kuatkeun rek mandi ah. Tah kitu jurus Pak Dedi teh manjur boga salaki ngedul kitu mata. Terima kasih Pak Dedi. Ih, sugan teh geus indit ngojek. Kalaka hulang aya naon deui? Wah bensinan malah motorna. Eueuh bensinan. Geus alasan deui wae. Ari kamari kapan geus dibere duit eta teh jang meser bensin? Hehe, pan kamari teh teu boga udud, jadi jang bensin teh dibelikeun heula kana udud. Astagfirullahaladzim. Dibelikeun kana udud. Ieu teh geus alasan deui wae geus ini teu. Iya, atuh nya malahnya.